Sanajan aya anu pangambungna langkung bangir ti maiyo anu kausina mah sanajan aya anu bujurna langkung demplon ti maiyo agar kausina mah kodol sanajan socana langkung curulung ti maiyo da anger nu bijiana mah penting mah itu kada luar karena bermula nah kawina lain karena bodoh beda ini nabungan hujan anu kejin bobohan jeung ini istimewa nah hujan sahabat lamun ngorok utangna aya we duitan tadi ini sebenarnya duit utang tapi mah negara yang utang nanti lain anak aya we duitan ini duitan wae apa pada merek ya anak ini mereka mah iya tapi bulan terang ngajol nikah pas malam pertama bujur isukna sejak menikah kasih emak eta teh maut baktos dicarap didiagnosa di barios ku dokter mah kadaluarsa lantaran ngenyot nen anu kadaluarsa padahal sesuatu dikene jadi didipan kadaluarsa Rekor dah contoh api emang biasa banget. Kau sakit nama sama kebahagiaan mungkin. Sama bikin tinggal pak. Saya sekata sanawan disebutkan sauyunan. Sauyunan kaserang, maknya para keong, kapi. Sauyunan maksud dah bahagia rumah tangga mungkin diukur bumi anu saya. Kan bahagia rumah tangga mah teu diukur ku limpahan. Tapi kebahagiaan rumah tangga mah anu kubatur ditinggal sederhana tapi orang merasakan sangat bahagia. Sangat bahagia. Saroge. Itulah bumina dua tingkat. Kamarna oge aya 10. Unggal kamar kasurna 6.000. Tapi si istrina amak-amakan tahu sababna. Sabab nu salakina ngalong we da song-song. Dihirup-hirup. Maka di mana ieu letak kebahagiaan? Jadi sing ngoreng kebahagiaan teh tiasa ku urang diciptakeun sakan rumah tangga eta memang bahagia, memang kena bahagia gitu rumah tangga teh. Maka ada tabu dina urusan ranggeun itu dina hal bab nikah dina nikahan, sabab memang kudu gitu ya. Jadi ciptakeun bahagia teh kurang bahagia. Bahkan kantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutan putrina Aisyah, ka Fatimah. Lalu salaki anjeun menta dina luhur onta bikeun. Dina luhur onta bikeun. Nya cek kasar mah kira lamun anjeun keur ngagoreng asin, ngagoreng log salaki ngagaroan. Keun we ngagoreng mah antep. Salaki buku. Eta teh menuju karena kebahagiaan. Tapi nya jahit heula asinna di situ. Ya, jahit heula asinna mah geus naik asin, dan bau asin. Sebab kalau bahagia rumah tangga itu seperti itulah bahagia rumah tangga. Dina hal itu ibu bapak langsung pengalaman daripada ini. Dina hal-hal seperti yang orang bahagia di rumah tangga. Jadi faktor kebahagiaan rumah tangga teh
salah sawiosna nyaeta naon salah sawiosna saling pengertian. Wallahi abdi payunan ibu bapak sadaya abdi mah teu era moekeun pakaian. Abdi jam 4 abdi gugah mangkos aya tarhim di masjid abdi mah keur gegero teh. Aku mahan wadah. Naon sabab nama kejeun kitu? Sabab ilung budak sibuk isuk-isuk teh ngurus incu jeung budak leutik. Boro-boro nyabak geroheun, boro-boro nyabak seseuheun, incuna uha ehe oge mung disana. Kade Pak ieu. Percaya teu percaya kami. Jam 4 kami di studio. Bari jenis itu. Abdi mah anjing ge gero beres, nyangu asa, waeun pakaian tinggal moekeun. Bukan abdi jarang pasea, tadi mengawas pasea jarang pasea. Naon sababna abdi tara pasea jeung pamajikan? Naon urang di paseakeunana? Imam bala ku abdi di sapuan, sandipel ku abdi di pel. Geroheun amru ku abdi di geroheun, seseueun mah ku abdi di seseuh. Eueuh alasan pamajikan namanyunan ka abdi. Oh, Bapak itu. Nah, kita berencana beri duit, kosong kami beri duit. Tanya ke duit, tadi mah, boga duit 1 juta, ikut, boga duit 100.000, ikut, kabeh. Nah, namun ada keperluan apa? Ada ngaos ke anu, jadi kata pemajikan, anggawennya nak. Jadi hese ayat di pasieunana lain muji diri nggak jadi contoh motivasi ka sadaya. Jadi salah sahiji kunci sangkan teu loba pasea teh saling pengertian. Ieu mah ulah kumaha atuh dari nakasur teh peso aya nakasur. Tihit aya nakasur. Sagala nakasur teh aya. Rek nyaman kumaha atuh saya di peso tihit utang banyak babalan. Seluruh kasur, ina kursi ruang tamu, cing. Hari nyantan baju telah ditunda di kursi ruang tamu. Lutut. Saya tamu buat. Cik Pak, kali-kali mana aduh di depan Pak. Kena abdi mosok di depan Pak. Gue bisa lagi dibukain. Jahitan pakaian, nasi dipamajikan lah. Kadang-kadang nggak suka. Bari lari TV, dilepan pakai. Laras gitu kan. Jadi salah sawios kunci bahagia teh saling pengertian, tara saling analogkeun akeun bae dilepan aya pamajikan. Kagero aya pamajikan. Yeseuh aya pamajikan. Nopel 5 aya pamajikan. Masak aya pamajikan. Aya salaki deuk naon atuh. Icing mah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panganten jeung ngajarkeun ka urang sadaya kan ari bojo mah kedahna lamun tuang tinggal. Lamun ngamor rangsugan tinggal sup. Teu kedah istri mah banyamu, teu kedah istri mah nyuci, teu kedah istri mah ngepel, teu kedah istri mah damah cicing we ngageulis ke salaki. Nah, lamun dititah ku salaki nurut. Permisi kan buat, beranyusu buat, beranyangu buat, urut. Ai salaki hayang bangun, dari ditoel ku salaki nyerang. Ai salaki hayangna, ai salaki hayang bro-broan, ari ditoel ku salaki ngomong. Maka dilanat tuh malaikat ketika waktu salaki dari itu. Gitu. Taat we ibu maka salaki. Taat ibu maka salaki. Ini waktu saking kutaatna kalujakeun salaki si bojona teh rujuk ulem dina damisna teh haya reungit. Dieu ya reungit eta salaki saking punyaan kalujan di bojo aya reungit dina damis bojona bade di tempat ngan jigana nempakna tarik teuing di PRT. Brak rek kitu.
mulai jat si bodoh nanti mungkin tadi aduh cenah nyari ayo sare cenah dua atau air gitu buat teh bukaan baju segala rupa terus lagi nanti nah mana pakai rengit banyak teh ngajakin saking taat-taatna kanu janten Jaroke maka saurasul ayat Fatimah andai kata anjeun aya dina luhur onta salaki anjeun menta bikeun sanajan dina luhur onta ibu keur di sumur si bapak nyelopet asup ka sumur menta di sumur bikeun di sumur bapak mere di sumur aduh apa istri anu bakal dimuliakeun ku Allah salah sahijina anu sok nawara ka salaki bade ai salaki ngoro-ngoro ditawaran jadi maka sepanjang kulem si istri eta menang kamuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Masuk ibu enggak bisa. Terus tuh Pak kalau di gambar dipaksa wes. Kedah ibu tenawaran sangkana ibu menang roh bahkan saumpami aya warga mamar terus ibu gak sama Pak Punten ibu aya tapi dan si bapak kan bisa bunuh saja gugu pernah nggak benar tapi tong disaruskeun di banyak saruk deh. Dan intina ibu bapak saling pengertian dina sagala hal. Pamagat ulah gengsi moekeun pakaian. Bukan sih tadi teh supaya naon? Supaya aya keseimbangan dina rumah tangga. Abi mere resiko apa nikah, tapi abi teu izin kedah nyuci kedah sagala rutin. Nah sama bu abi dibeja-bejakeun. Ada lain aib beja-bejakeun. Tapi dia sing janten motivasi kasadayana yen salah sahiji kunci rumah tangga sangat bahagia ternyata saling membantu, saling pengertian, ulah saling anelkeun wae. Bapak datang sore jam 3 hayang tuang sanguna tiis sangu poe meuni eueuh gawe lain ngahadeupkeun saban sorangan we. Itu maksudnya ibunya. Ibu teh bapak teh kira kitu ka ibu teh. Ya termasuk ibu kade lamun ibu aya lancingan si bapak ku ibu bade dicuci kodokan sabuna tapi saat dikodokan ulah dipinimikeun tanpa saizin disuami tapi handal aku ibu kasih bapak pun tanpa keteh pada ulah sok salingkuh tina urusan bubrak kena boga naon tadi boga komisi 200.000 kan naon dikeun atuh kabehanana dikeun 50.000 nu 150 batu dawe di mana akhirnya digantungkan makanya ke zaman Euro aja suplikan sore ayah sore cuplikan anu penting sore ditayangkeun deui teu kata lajo Inggris lawan Portugal lalajo sore da ayah kopea digantungkeun di dinya waktu pamajikan ningal ayah anu deulih beureum Allah itu senang duit kabeneran gas teu boga deungeunatan meuli aya mah atik dagang pinang bandung dipasak hanet-hanet patuan heula jeung naon cenah mah ieu cenah goreng jengkol tadi pesan Bandung di Maati Solombok teh
kan 2 alas dan 5 tapi udut teu boga tara teureut kena kopea ada duit tadi di ditu aya cek pamajikan teh naon pada duit mah di abi di sana dipakai naon pakai gas pakai pinang pakai jengkol pakai sambal teh ake mohon nah saya nama itu teh ulah main karo mas wae tapi kedah war nah sabab ibu teu wawartos bongan si bapana make jeung selingkuh dalam kesalingkuh mah ibu tidak makanya moal maka kami mentara kalemitan duit dataranya kalau duit gitu dasar dibikeun we sadaya gitu maksudnya aya saling kepercayaan satu sama lain antara si suami sareng si istri. Ibu ada diteras genting lah hawa terus menginteuing ieu mah intina urang doakeun we nengkeunna sareng-sarope. Insyaallah neng termasuk tadi alhamdulillah kami mungkin di mas kawinan hadir mas kawinan si barokah eta mas kawin. Si biasanya anakna si neng eta mas kawin teh nyata napakah pertama tinu janten saroge kanu janten bojo mun biasa mah saroge teh ulah hoyong deui kana mas kawin ibu kabukur mas kawin di pentadi di sebelah teh kan entong kan lamun saroge aya kebutuhan atas karidoan dia janten bojo teh naon eta diamoli kamu bersama gitu. Tadi kan mas kawin tadi teh urang aya kebutuhan tong dibikeun nah eta mah hak saha hak ibu tapi lamun ibu ridho bade ngabantos maka teu naon eta mas kawin dianggo misalnya gitu duaan ibu bapak sadaya kanjeng Nabi Adam alaihissalam sawatos mantenna di surga mantenna kan nyalira lajeng Allah maparin Hawa menciptakeun tina tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sanaos Nabi Adam di surga lajeng dipabari pasangan ku Allah anu jenengan babu Hawa tetep ieu Adam jeung Hawa teh kedah dinaon kedah ditikahkeun sanu nikahkeunana maka Allah nu nikahkeunana ngan Adam alaihissalam tetep kedah mayar mas kawin kunaon mas kawin Adam bingung teu gaduh mas kawin na mas kawinan ka babu Hawa maka Allah merintahkeun ka malaikat Jibril sangka Nabi Adam mere mas kawin ku ngaoskeun sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sholawat eta teh disebutna sholawat Jibril. Ibu terang sholawat Jibril tacan aya sholawat macam-macam sholawat tapi salah sahijina aya sholawat Jibril. Sabara puluh kali ya Adam maca eta sholawat kamu mas kawin ka babu Hawa maka dipiwarangna nyaeta 1000 kali ngaos sholawat 1 kali napas jadi sakali napas macana 1000 anu maca sholawatna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad eta teh sholawat Jibril anu diuningakeun ka Nabi Adam kamu mahar kamu jona anu jenengan babu Hawa ibu bapak upami bade ngamalkeun sholawat eta pe kamalkeun 1000 ku ibu ya bila ibu daripada naon jauh-jauh dengan amalan mungkin dikatasi ke Cirebon nah auskeun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad eta teh sholawat Jibril diauskeun ku bapak 1000 diauskeun ku ibu 1000 insyaallah mudah-mudahan Allah mapahan kemudahan karena segala urusan urang sadaya tapi Nabi Adam lebih 500 napasna kabuluheungna maka cenah naon anu cenah cek Jibril teh parentah Allah Adam anu 500 nama anjuk ku anjeun maka kami ayeuna aya anu mas kawinna dianjuk kade inget kena dibayar Pak mas kawin punten Pak berbeda ingatos daya jadi contoh kapungkur teh salah-salahnya pun buat kantos nikah karusan kapungkur teh cenah mas kawin teh 5 perak mas kawin ngan 5 perak eta teh mampu meser muning jadi muning teh hargana teh 5 perak
Jadi mas kawinan dari 5 perak, kan 5 perak yang mau dipesek karena muling bisa muling-muling. Kadienakeun ternyata mas kawin teh dibayar-bayar dari anyu. Ari geus pada sepuh, si istri nanti tos papisah. Si istri nanti meunang keterangan yen mas kawin teh hak pamajikan dinu janten sareng teh lamun maka pungkur mas kawinan dianyuk tagih. Cenah aya beja ngantur modal ka pacilingan ge punah. Henteu da ieu mah mas kawin hak ibu. Eta mah kewajiban si bapa ngantur ka pacilingan. Komoda aya mah teu diantur ka pacilingan lagi di bumi. Sudah bareto jadul. Nongeng nasusukan dulu kayak di payung tengah poe gitu kan teh sini. Kadang-kadang antri. Kadang-kadang gue di pacilingan teh karena ieu. Kada kitu zamanna. Itu zamanna garitan sampai garitan burung sampai garitan amannya mana aya teh anu nyen sepi teh banyak yang mundur bawa aya bareto aya manteu modern maka kumaha atuh cenah mayarna abdi teh namas kawinan teh 5 perak dianju ngan harita lamun dibeurikeun kana muning meunang muning si kira-kira bayar ayeuna entong eta mas kawinna samuningeun atawa dibayar 5 perak. Nah kapungkur sanes ngamas kawinan ku muning, ngamas kawinan teh ku mata uang rupiah, jumlahna 5 sampai bayar ku uang 5 perak. Nanti sewarkan tah lamun itu sari jalan tengahna saling halal. Pilih ibu kapungkur basa nikah, terus si bapak mas kawinna diadu. Taroskeun Pak, mana mas kawin bareto? Diadu ku bapak gitu. Ayo mah antara diadu bareto masuk aya mas kawin anu diadu. Maka keuat bayar bisi jadi hutang. Ingat-ingat nalika diisahkeun, diriin agaduan kapian, cek ibu teh boga hutang ka urang mas kawin jadi bayar. Maka bebaskeun eta sadaya maksudnya. Mudah-mudahan doakeun yang duitna sareng sarogena sing samawa rumah tanggina. Sakinah mawadah warahmah. Ulah isin belajar geulis naroskeun ka sepuh-sepuh sehingga rumah tanggana arawe kumaha lantaran eta ilmu kanu salah-salah berkah di rumah tangga. Cekap sakitu tutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.